Curela cilung Purbaya si Ruyung Wasiwulung maju dina rajang. Senjata Ruyung besi hideung ngarah kana anggota badan lawan. Orokaya si Dugul ge teu kapalingan gerak samuhiuk. Datang panarajang Purbaya. Senjata Ruyung ngapabuk beheung lawan. Si Dugul rangkat kagajleng kabelah katuhun badan lawan. Kajleng plos. Si Dugul nu aya di belah katuhun badan lawan ngalakukeun panarajang balasan. Luncat ka luhur setengah badan. Panarajang leungeun katuhun ngahantem kana careham lawan anu belah katuhu geus teu sempat disingkahan ku Purbaya. Kajleng satsi ceberges. Disusul ku tajongan suku katuhu kana dada lawan satsi ceberges. Careham jeung dada aing segan. Rahasia. Purbaya ngagerok kaget berinahan ka nyeri terus kabangkieung mundur ka tukang. Tapi da puguh dilapis ku kakuatan tuah kasakten cincin batu bulung geni. Harita Purbaya ukur saharita ngarasakeun ka nyerina. Gancang mancukeun di tangtunganana. Panarajang si lain geus sababaraha kali ngantem kana anggota dewek. Tapi teu mampu ngarubukeun dewek sadugul pelajar. Naonan siata kakuatan panarajang si lain teh gol surugol si herang bocang. Aduh, tanya capek si koplok. Teu kudu waka ngomong panarajang uing eueuh nanaonna ni Purbaya. Aya paribasa cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok senis. Jadi anggape panarajang uing teh cikaracak ari telutusan mah apan bisa dakok banget maneh ge Purbaya siga bangkerok. Jadi tong nyebutkeun panarajang Sidugul eueuh nanaonan si ajang karehet. Sok si lain kana maju darajang Sidugul. Gunakeun kakuatan panarajang si lain anu bisa ngarubukeun dewek. Purbaya si Ruyung Wasiwulung ye. Ari hayang-hayang teuing mah uing anu teu heula nyerang didinya. Dicumponan eta pamenta teh Purbaya. Mading teh keun deui. Tadah sia kurang ajar. Curela cilung si Dugul harita maju narajang. Sanajan nu digunakeun ilmu silat salaka bajra tapi pangaruh kakuatan tuah kasakten kalung wasi kuning ngajarikeun dilep-lipet kemampuan ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisanana. Ngajadikeun panarajang si Dugul teu bisa dianggap enteng sok sanajan panarajang naremor tanpa ngagunakeun pakarang. Purbaya si Ruyung Wasiwulung tenyingkahan panarajang lawan. Tapi mapag panarajang ngagunakeun senjata Ruyung besi hideungna dipake ngapabuk leungeun lawan anu narajang ngarah kana anggota badana. Tapi tata gerak panarajang si Dugul ngan saukur pancingan. Waktu sameme babukan senjata Ruyung besi lawan kena kana leungeunna si Dugul geus ngarobah tata gerakanana sakaligus robah sasaran panarajangna. Babukan senjata Ruyung Purbaya ngababuk angin. Sedengkeun si Dugul anu ngarobah tata gerakna ngalakukeun gerakan di luar dugaan lawan. Bari ngagajeng luncat ka gigir, tonggong dampal leungeun katuhuna ngapabuk beungeut lawan. Set gajeng tegas. Disusul jejekan suku katuhu kana hulu angan rawan. Set cekuk ngakdes. Sarah bangsat setan. Sinong tot boim. Aing beunang deui. Kurang ajar si setan. Purbaya ngagerok kaget deui bari nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang.
Tapi seperti tadi diwe rasakan nyeringan sakedeung ukur saharita waktu katibanan Panarajang. Purbaya nahan sapasang sukuna anu keur dadali gegan atawa ngadadega tukang. Sat ranag Purbaya harita mancuhkeun di tangtunganana. Bari musirkeun paneutepna kanu jai lawan, Purbaya ngomong dina jero hatena. Edan. Parobahan tata gerak jeung kacepatan gerak si Dugul di luar dugaan aing. Sigana mun aing dibekalan batu bulung geni kuki warangkas. Wah, kita dikenege aing geus bea ku si Dugul. Cacakan aing dibarengan ku kakuatan tuah kasaken batu bulung geni. Tetela Panarajang ti si Dugul anu minengkeun kana anggota badan aing. Bisa-bisa aing lampuyak ya. Kudu bisa neangan titik kelemahanana si Dugul mun kieu mah ieu. Kayan si Dugul ge jelas dibarengan ku kakuatan rangkepan anu ngalapis dirina. Duka teuing boga jimatan naon tah si Dugul teh. Kes ngahulang dewa geningan maneh matarung teh Purbaya. Kunaon ente teh loba hulang-hulang mikiran Bang Emok. Sanajan Panarajang can bisa ngarubuhkeun lawan, tapi rek telus we dikeureuy. Cikaracak ningang beungeut laun-laun jadi dakok beungeut siga bangkerok anu teu dibalikeun. Bakal kana kitu kajadianana sanes. Si laing bontong terus ngelewan wae sadugul kurang ajar. Si nongtot boim segeda began goblok. Sanajan si laing ngeunang ngasupkeun Panarajang kena kana anggota badan dewek. Tapi kadele ku si laing sia. Eta Panarajang teh tacan mampu ngarubuhkeun dewek sadugul kurang ajar. Gunakeun kekuatan anu leuwih hebat anu bakal mampu ngarubuhkeun dewek sadugul. Oh, begindang. Oke guys. Cek uing ge Panarajang uing teh diri Cikaracak dingang batu laun jadi legok. Jadi mun hantam-hantaman terus anggota badan Purbaya kabenangan ku Panarajang uing. Anggota badan minang kabenangan ku Panarajang bakal terus ideko. Bisa wae beungeut Purbaya anu bakal dekok sanes. Anu mata kanu mawi sirabota katinggang awi. Rek terus dikeureuy ngasupkeun Panarajang mah nya. Giliran dewek saena mah anu ngasupkeun Panarajang ka si laing sia kurang ajar. Beungeut si laing anu bakal dekok mah sia. Tanah sadugul. Heya. Jurelat Cirung Purbaya siruyung wasiwulung maju dina Rajang. Sambaran jeung babukan senjata ruyung besi hideungna beuki tambah garang. Tapi ilmu pangenteng badan si Dugul kacepatan gerakna leuwih punjul batan kacepatan Panarajang lawan. Ngajadikeun jirim si Dugul jujurelatan di antara sambaran babukan senjata ruyung wasiwulung Purbaya. Sauhyuk jelat pelos. Sauhyuk jelat pelos. Runtuyan Panarajang Purbaya bisa disingkahan ku si Dugul. Puguh we pikeun Purbaya mah jadi beuki tambah penasaran. Sabab masing tacan bisa ngarubuhkeun nu jai lawan. Sedengkeun sandika anu ngayonan Kumbarawa si badak kadupanak. Harita sarua seperti hana Purbaya. Harita sandika ge jadi beuki panasaran ku kakuatan daya tahan badan lawan. Satiap Panarajangna anu kena kana anggota badanna bangun anu taya pangaruh naon-naon.
waktu Sandika ngasupkeun di Panarajang dengan katuhuna anu ngahantem dada lawan jeung sodokan dengan kenca kana beuteung lawan, harita kesempatan pikeun Kumbarawa newak cangkeng lawan anu saterusna diangkat ka luhur kedua leungeunna saterusna dibantingkeun. Panarajang Sandika kana dada lawan hiuk berdas disusul ku sodokan kana beuteung jakuk ngak deus sadep cung. Sandika ditewak cangkengna terus diangkat dijungjungkeun ka luhur ku Kumbarawa saterusna dibantingkeun kana taneuh di hareupeun manehna. Moal sia Sandika dibantingkeun ku kakuatan tadaga anu rosa. Mun segelain Sandika matang tugas moal bisa ngajaga kaseimbangan badana. Tapi Sandika murid Ki Buyut Debleng anu dipeuseuh di sisi basisir kungsi ngalaman ke latihan jurus dibantingkeun ku Ki Buyut Debleng kana lebah batu karang. Eta pangalaman karana pandai mangsa dina dibantingkeun ku anu dilawan. Harita Sandika waktu badana geus rek digebot kana taneuh, sapasang dampa leungeunna neken kana taneuh anu saterusna ngajumpalikeun badana sababaraha kali. Mun ceuk istilah zaman kiwari mah koprol kahareup. Jumpali cilong cenah gedeg. Sandika mancuh deui dina tangtunganana. Kumbarawa si badak kadu pandak merhatikeun nuju lawan bari nyarita. Bat hebat. Mampuan selaing Sandika. Mun anu sejen bagus tong parotong leungeun jeung sukuna. Tapi Panarajang selaing anu kuna kaladana jeung solokon kana beutung dewek eueuh panguluh naon-naon. Tak lumatak ceuk dewek ge kakuatan Panarajangna duh kudu leuwih anu hebat. Get kaget si laing ku kakuatan daya tahan badan dewek Sandika. Kuring teu singna kaget ku kakuatan daya tahan badan Andika Kumbarawa. Bener yo, bener. Sabab Panarajang anu dilakukeun ku Andika tadi ge mangrupa bantingan. Tetela teu mampu ngarubuhkeun kuring geuningan. Jadi Andika tong wakaboga anggapan ku kakuatan daya tahan anu hebat jeung rosana tanaga bakal mampu ngukulan ngarubuhkeun nuju lawan. Selain geus sabar hayang geura rubuh sia Sandika. Urang teruskeun sia tarungna sia. Urang ajar sia. Kajeleng Kumbarawa si badak kadu pandak maju dina Rajang. Sandika masih imbangan Panarajang lawan ngagunakeun ulin karuhunan. Dina nyingkahan Panarajang lawan Sandika ngagunakeun jurus bayu panglumpuh anu ngutamakeun kana kacepatan gerak. Sedengkeun dina waktuna Panarajang ngagunakeun jurus geni pamatri atawa jurus daun paniru. Nyai Kintamani bari merhatikeun lumangsungna tarung harita ngomong sorangan dina jero hatena. Diperhatikeun ku aing tarung anu kerumangsung jadi 3 bagian teh cacan aya tanda-tanda teh pihak aing anu bakal unggul. Sabab katingali tepikeun ka ayeuna si Mbah Laleang ge tacan mampu ngungkulan ngarubuhkeun si Jari Sakti. Kidoni si Purbaya anu ngayunan si Dugul. Malah si Sandika anu dibantingkeun ku kakuatan Talaga Rosa masih kena bisa nyelamatkan diri. Nah ningali kana ieu kanyataan aing kudu ngalakukeun kontak batin jeung Kakang Warangkas mun kieu mah ieu. Aing geus dibejaan ngeunaan cara jeung mantra anu sangkan bisa ngalakukeun kontak batin jeung Kakang Warangkas. Kudu nguliweuh heula kagigireun imah ieu mah ieu. Geura bisa musurkeun pamikiran
Nyai Kintamani akhirna manangtukeun sikap napikeun ngalakukeun kontak batin jeung Ki Warangkas tumali jeung kaayaan dina waktu harita. Di pihakna masih tacan aya tanda-tanda bakal mampu hungkulan anu jelawan. Di gigireun imah Nyai Kintamani nyidakapkeun sapasang leungeunna. Da puguh samemeh indit ka kampung kahuripan ti peutingna geus dibejaan ngeunaan cara jeung mantrana mangsa mun rek ngalakukeun kontak batin jeung Ki Warangkas. Nyai Kintamani ngakeureuneng ngomong sorangan. Kakang Warangkas, tetela si Jari Sakti aya nu ngabantu nyata kedua urang jalma anu ngaran Sandika jeung si Dugul, kakang. Anu matak ayeuna anu tarung teh jadi 3 bagian. Mbah Laleang ngayunan si Jari Sakti, sedengkeun Purbaya ngayunan si Dugul. Ari si Sandika mah ngayunan kumbarawa jalma anu anyar datang sarta geus ngabantu ka kin-kin. Perhatikeun kana kahayaan anu keur lumangsung. Bajali ngarasa bimbang oge ieu teh Kakang Warangkas. Kadenge ku Nyai Kintamani sorana Ki Warangkas anu tang tuengan saukur kadenge ku Nyai Kintamani wungkul. Belakau ngarasa bimbang kumaha maksud si lain teh gin hasok jelaskeun ka dewek gancang caritakeun gin anu jadi bimbang keur kin teh sabab cacan aya tanda-tanda teh pihak urang anu bakal aya dina kaunggulan, Kakang. Ningali kana kajadian seperti kieu mah moal buah pihak lawan bakal unggul, Kakang. Sabab tetela kemampuan ilmu silat si Jari Sakti jeung si Dugul kitu di si Sandika masih mampu ngimbangan anu jeung lawana, Kakang. Anu mata kin-kin ayeuna ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu langsung teh. Ngarah Kakang Warangkas boga gambaran ngeunaan kaayaan anu keur lumangsung ayeuna, Kakang. Anu saterusna Kakang Warangkas bisa nangtukeun sikap sarta parentah kudu ngalakukeun tindakan kumaha. Kitu tah Kakang Warangkas. Dewek kaharti eta caitan teh ingin anu kagambar ku dewek pun kitu kajadian mah bisa jadi ti pihak urang moal mampu hungkulan anu jelawan. Anu matak ayeuna dewek rek mere parentah ka ilaing kin-kin. Nah ya perintah kumaha kitu Kakang Warangkas. Si Jari Sakti teh pasina oge bogaeun pamajikan. Anu matak dewek ayeuna mere parentah ilaing asup ka jero imah. Lumpuhkeun pamajikan si Jari Sakti. Sanggeusna dilumpuhkeun bawa ku ilaing ka tempat urang. Eta pamajikan si Jari Sakti urang jadikeun jaminan disandra urang. Sangkan si Jari Sakti jeung si Dugul kitu di si Sandika datang nyusul ka dieu. Belakok. Geus datang nyusul ka dieu mah ku si Jakawanara anu bakal dihareupanana. Jadi lumpuhkeun pamajikan si Jari Sakti kin. Terus bawa keluar bejaan si Laleang. Bejaan kumaha masuk Kakang Warangkas teh, Kakang? Apan Mbah Laleang keur tarung ngayunan si Jari Sakti? Kumaha sareng ngabejanana, Kakang? Belat bayat ilaing mah gin-gin. Anu matak pikiran lamun tong ka jalu wae si lain teh. Gunakeun aji pameling. Ku dewek apan kunci di bejaan cara ngagunakeun aji pameling. Ngirimkeun sora jarak jauh. Belat sia. Nu saukur kadenge ku jalma nu dituju ku urang. Aya sapoe deui. Caritakeun ku ilaing. Tinggalkeun nu jilawan. Alasan namah lantaran pamajikan si Jari Sakti geus dilumpuhkeun. Bakal dijadikeun jaminan atawa sandra ku pihak urang. Engge si Purbaya dibejana ku si Laleang. Ucara anu sarua seperti ilaing ngabejan ka si Laleang.
kumaha kahati maksud caitan dewe kin oh iya kahati atuh kin ari kitu mah Kakang Warangkas mun kitu mah aya kin rek ngalaksanakeun eta parentah memang mending kitu tilu urang lawan anu keudising harepan ku pihak urang kudu sina datang nyusul anu akhirna engke si Jaka Wanara anu bakal ngungkulanana kin ayeuna rek asup ka jero imah si Jari Sakti Nyai Kintamani geus kitu mah harita terus muru asup ka jero imah sanggeusna aya di jero imah kasampak ditepas Anikanti harita Anikanti ditepas bari nangtung keur merhatikeun anu tarung barang ningali Nyai Kintamani asup ka jero imah harita Anikanti kageteun langsung tumanya rek naon anjeun asup ka jero imah sagarupa mun teu salama anjeun teh Nyai Kintamani nya anu tadi tarung ngayunan sandika bener aing Nyai Kintamani alias si kin anu tadi tarung ngalawanan si sandika jadi maneh teh pamajikan si Jari Sakti saha ngaran maneh teh bener kuring pamajikan si Jari Sakti ngaran kuring Anikanti saha ngaran kuring Anikanti jadi naon maksud anjeun pangna asup ka jero imah Nyai Kintamani maneh kudu milu jeung aing ka paguron lintang jagat Anikanti maneh teu kudu barontak atawa ngalawan sabab sanajan ngalawan ge moal aya hartina leuwih hade talimakeun kanyatan bakal karandapan ku maneh dina waktu ayeuna Anikanti Nyai kin anjeun jeung kuring teh sarua pada awewe anjeun ulah coba-coba ngalakukeun tindakan anu lain-lain ka diri kuring sakuduna anjeun ngarti kuring ayeuna teh keur kakandungan 4 bulan ya kurek mawa awewe anu keur kakandungan keur aing mah teu urusan Anikanti teu hayang nyaho kana kaayaan maneh entong boroning karek kakandungan 3 bulan najan geus bureuyeung gede beuteung 8 bulan ge lain urusan aing eta mah pokona mah tetep maneh kudu dibawa Anikanti mundur ka tukang beretus nyarita deui kuring asa karek ayeuna manggihan aya awewe anu seperti anjeun Nyai Kintamani beuteung bisa ngarasakeun pada sarua pada awewe sakuduna anjeun mikirikeun kumaha mun anjeun aya dina posisi jadi di kuring Nyai Kintamani dengekeun Anikanti keur aing geus moal mikir anu kitu batu Anikanti jadi geus teu kudu loba alasan rek nya capek naon wae ku aing geus moal didenge anu jelas maneh kudu dibabak ku aing ka paguron lintang jagat Anikanti sok sanajan kungsi diajar kana jurus tapi dah henteu terus dileukeunnan dilatih sabab memang teu katarik hate pikeun ngayakinkeun ilmu silat tapi ningali sikap jeung ngadenge caitan Nyai Kintamani anu keukeuh rek mawa dirina harita Anikanti jadi ka hudang ka amak jeung kawanina netep antep ka Nyai Kintamani baitus carita sarua pada awewe tapi kayan anjeun geus teu boga rasa perasaan jadi wanita kalah karek masakeun hayang sarupa geuning Nyai Kintamani kuring ngoreksieun ku Andika jadi ulah rek gampang kitu wae ngalakukeun tindakan ka diri kuring sok sanajan diri kuring dina kaayaan keur purieun kieu rek barontak rek ngalawan maksudna teh Anikanti mun heueuh ge maneh boga kemampuan ilmu silat moal aya hartina digunakeun ka aing mah hayu sia mending kene milu we ayeuna mah tong loba carita Anikanti harita nyobaan barontak ngalawan metakeun sapasang leungeunna waktu Nyai Kintamani rek ngalumpuhkeun dirina tapi kemampuan ilmu silat Nyai Kintamani puguh lain lawanan Anikanti
Dina waktu saukur kecil geperakan ge harita anikanti geus bisa dilumpuhkeun ku Nyai Kintamani. Harita anikanti anu geus aya dina pangaruh panglumpuhan terus dipanggul dibawa keluar ku Nyai Kintamani. Harita anikanti terus didiukeun bagi disarandekeun kana tatangkalan. Geus kitu Nyai Kintamani museurkeun diperhatian kan lumangsungna tarung. Nungguan waktu nu hade pikeun ngirimkeun suara jarak jauh ngagunakeun aji pameling ditujukeun ka Mbah Laleang sakumaha parentahna Ki Warangkas waktu keur ngalakukeun kontak batin. Katinggali harita Mbah Laleang ngeureunkeun heula panarajangna. Nyelang ngaret ka lebah Purbaya Siruyung Wasibulung anu kakarek mancukeun tangtunganana sanggeusna kabeunangan di ku panarajang Sidugul. Harita Mbah Laleang bari musrikeun paneutepna ka Purbaya terus kembung sorangan di jero hatena. Si Jari Sakti geus nyahueun kana teu kelamaan kakuatan emudang yang Jaya Maruta. Anu motoks sasaran panarajangna terus-terusan ngarah kana sapasang panon aing. Sanajan tepikeun ka ayeuna can bisa ngarubuhkeun aing. Tapi lila-ila mah tanaga aing bakal terus-terus. Aing kudu tukeun lawan mun kaya gimana. Tukeun lawan jeung si Purbaya. Sabab aing lila-ila mah bakal kades. Sabab si Jari Sakti geus nyaho kana titik kelemahan aya dina sapasang panon aing. Bener lah. Kudu tukeun lawan ieu mah yeuh. Sidugul jeung aing ieu. Waing diberesan harta si goblok deuna. Kitu galecokna hate Mbah Laleang dina waktu harita. Geus kitu mah harita Mbah Laleang terus ngagunakeun aji pameling ngirimkeun surat jarak jauh ditujukeun ka Purbaya da puguh jarak ka tempatna Purbaya memang rada anggang. Purbaya nu ngadenge suara jarak jauhna Mbah Laleang anu ditujukeun ka dirina langsung bisa ngarti. Saterusna Purbaya jeung Mbah Laleang ting cuelat parindah tempat patukeun lawan. Cuelat jeung cedagadeg Mbah Laleang mancuh dina tangtunganana di hareupeun Sidugul. Sedengkeun Purbaya harita mancuh dina tangtunganana di hareupeun si Jari Sakti. Mbah Laleang mancukeun paneutepna ka Sidugul anu kungsi jadi muridna. Teu lila Mbah Laleang terus nyarita. Sanajan sorana samupeura jeung peuyeul tapi sikapna tetep galak da puguh geus teu ngangabdi murid ka Sidugul. Dewek ngahaja tukeun lawan jeung si Baya Sidugul. Kitu nate sabab dewek anu kudu merenan si lain sia. Murid anu geus murtad. Murid anu geus kurang ajar. Ngabangkang jeung ngalawan kanu jadi guru sia teh. Si lain geus lain murid dewek deui Sidugul. Mangkalu kawas maneh geus moal dibere kesempatan lilaku melenang di dunya sia. Si lain kalaka ngabantu ka si Jari Sakti. Si lain belagog dukul. Cihuy. Tenang heula tuh Mbah Laleang. Tenang. Dalaramang sadayana. Kekedah kacaplok kawas kitu Mbah Laleang. Bat uing geus suruh wae geus moal ngangabdi guru ka didinya sanes. Sabab antara Mbah Laleang jeung uing geus beda pilempangan. Uing rek bisa nuturkeun kuah. Kapak lacak guru anu ngabela kajahatan sanes. Ayeuna wade modalan aing, wade modalan aing sih teh. Oh, nyesok we upami lalas mambagug ngamodalan aing.
Setan alas jangkar kehead. Kurang ajar sia. Si Burayot Darut, si Goreng Patut, si laing sakuduna ngarti sadogul. Kabogog si laing dina ilmu silat teh jasa dewek sakoplok. Ilmu silat nu diginakeun ku si laing tadi ngelawanan si Purbaya ngagunakeun ilmu silat Salaka Bajra eta teh ilmu silat ti aing sateu koplok. Mikir atuh sateu. Anu mata kain aku dewek dak dicokot di eta ilmu silat. Carana nyata si laing kudu jengker wanyawaan siti. Aing teh kudu manis siti. Sumuhun aing ge ngarti aing ge inget. Guru teh kunaha mari contoh nu hade. Ieu mah kalaka ka mana kurap we lain eling hirup teh. Puguh oge ari ngomong mah memang rangu Mbah Laleang. Tapi dina ngabuktikeun eta caritaan cantang tu bakal jadi kenyataan. Ku karuk wok. Nyada wing ge pasti bakal ngalawan da ngajedog teh lain gebog. Ngajentut teh lain tunggul. Manya uing ditampilin kudu cicing. Jadi toslah teu kudu seueur bacot. Kari tinggal buktoskeun we mun heueuh mah si laing bisa merenan aing. Cadah sia kurang ajar. Langtang hayang kancang modal si laing mun kitu mah sia dugul. Ku aing bakal dibuktikeun sia. Tadah sadugul. Mbah Laleang miheulaan majuna rajang sanajan ngagunakeun ilmu silat Salaka Bajra sarua jeung Sidugul. Tapi panarjang Mbah Laleang harita bari dibarengan ku kakuatan ilmu Dangyang Jaya Maruta. Moga hamun Sidugul teu boga kakuatan rangkepan dilapis ku kakuatan tuah kasakten kalungga si kuning mah. Dang tugas moal mampu ngimbangan daya panarajang Mbah Laleang. Panarajang nu dilakukeun ku Mbah Laleang geus teu asa-asa deui sigana teh. Karepna memang hayang gancang bisa ngabinasakeun Sidugul. Tapi ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan Sidugul geus sababaraha hati kalipat. Ngajadikeun Sidugul bangun anu gampang ngeunakran mangsa nyingkahan panarajang dilawan. Saukieu cuelat pelos. Saukieu cuelat pelos. Dua kali panarajang Mbah Laleang saukureukena ka tempat anu kosong. Sabab Sidugul jerimna ngacuerat dua kali pindah tempat. Mbah Laleang puguh we jadi beuki panasaran. Kapanasaran nu dibarengan ku kakaget sabab kecepatan gerak Sidugul leuwih punjul tibatan kecepatan panarajang nu dilawan. Mbah Laleang mancukeun tangtunganana. Mureleng ka Sidugul betus carita keur nutupan kakagetna harita Mbah Laleang bari nyengsrikeun ka Sidugul. Si laing tarung tengan saukur bagub nyingkahan panarajang wungkul syah Dugul. Nanahaon tarung kawas kitu patut si laing teh. Kawas bebenyit sate koplok. Tadi waktu keur tarung ngalawanan si Purbaya si laing bisa males narajang. Piraku ayeuna ngalawanan dewek teu bisa males narajang sete. Ku keruk rek malas narajang jeung henteu mah atuh urusan uing eta mah Laleang. Lainna naon uing mah mun malas narajang bisi terus kaget. Sabab panarajang uing mah mun keuna kana anggota badan lawan bakal parna akibatna sanes.
sabab kuing mah mun dibabuk bisa nyungkruk, mun ditajong bisa ngajolopong, mun ditakol bisa ngarengkol, sakali ngadagor langsung ngajolor sia. Eta kehebatan Panarajang si Dugul teh. Jangan macem-macem lo sama gua. Lu jual, gua anyuk lo. Nggak baca tapi kan kata Riki itu silaing Dugul. Mangkelo kawasi laing saukur ngaherinan wungkul di alam dunia oge sia. Anu matak silaing kudu modar kulengan dewek sia Dugul. Malila di paragatnya wati sia. Gera samat sia. Sama saha? Samat we ku sia saha wae. Rasakeun sia. Kang Hyang Jaya Maruta. Jorewat curung balal yang mihelaan majuna Rajang. Ningali Panarajang lawan anu datang harita si Dugul tenyingkahan Panarajang tapi ngabendung Panarajang lawan ku sapasang leungeuna. Bantrokan kekuatan tagala pisan ngaliwatan dengan masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Sauk-yuk-yuk-yus. Mbah Laleang ngacalik deui kadorong mundur ka tukang. Sedangkan si Dugul ngan saukur ngacari jeung sukuna geser satengah lengkah ka tukang, Mbah Laleang gancang maju gentang tunganan dibarengan ku kaget sabab